Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarang deui sareng Abah dina dongeng judul anu enggal Kihit Ajaib. Kacaritakeun di hiji kampung dua budak disebut Pahatulalis. Naon Pahatulalis teh anu ditinggalkeun ku indung bapakna. Atuh eta budak teh duanana da leutik keneh ngan eta budak teh pamikiranna anu kacida ade. Pagawean eta budak unggal poe teh kaluweung anu maksudna ngalaan pucuk-pucuk kai pikeun dijual ka pasar, ladangna dipake meuli beas atawa makanan pokok. Itu unggal poe pagaweanana eta dua budak teh. Dina hiji poe Nyai dagoannya akang rek ngalah pucuk kai teh, akang rek naik kana tangka. Sumuhun Kang. anu satuluy lanceuk nangangsrod naik nyata ka na eta tangka kai. Tuluy we sakumaha biasa metikan pucuk-pucuk kai teh. Teu nyaho yen dina eta dinu bala teh aya orai anu kacida gede. Ngadeuketan ka adina nu awewe nu nungguan dina hanapeun tangkal kai. Atuh inget kana sacandran ceuk eta lanceukna. Nyai mun ayana naon bebejanya ka akang. Sumuhun Kang. Eta adi. Atuh dina waktu eta oge teh nyahoeun yen eta orai anu gede teh ngegel atawa rek neureui ka eta budak awewe. Mimiti ku eta orai teh dihakan tina lebah supuna. Kang tulungan, aya nu garayaman kana suku jeung ngegelan. Usap we usap Nyai meureun sireum. Ceuk nu jadi lanceutna tina luhur tangkal kai. Kang tulungan, aya nu garayaman kana bitis jeung ngegelan. Usap we usap Nyai meureun sireum. Ceuk nu jadi lanceutna tina luhur tangkal kai. Kang tulungan, aya nu garayaman kana pingping jeung ngegelan. Usap we usap Nyai meureun sireum. Anu satuluyna eta orai teh nepikeun ka ngalegleg laput kana sirahna. Atuh eta budak awewe teh teu bisa nyuara deui kulantaran eungap da dilegleg ku eta orai. Tuluy we timbul pamikiran ceuk nu jadi lanceukna dina luhur tangkal kieu. Alah nah teu kadenge deui si Nyai teh teu gagaroan deui. Aya naon nya? Atuh barang rek ningali kahanap nu jadi adina teh geus eueuh tina handapeun tangkal kai teh. Satuluyna atuh rurusuhan eta turun buru-buru tina tangkal kai teh bari gegeroan. Nyai di mana Nyai? Teu aya nu nemara. Tuluy geus kahanap teh diteangan di korehan kanu bala bari gegeroan nyai-nyaian tapi eueuh anu nemalan. Barang breng aya hiji orai anu kacida gede nah dibanding gonjong tangkal kalapa teh masih kene gede eta orai. Gulang-guling eta orai teh botomna buci truk. Duh bawa si Nyai teh dihakan orai. Beleber weh aya manuk haur. Baceo bari nyamperkeun ka tengah geleber teh cukrih cenah disadana teh. Eta budak lalaki nyata lanceukna eta si Nyai teh yen ngarti kana eta manuk cukrih atuh. Teu antap warah bae tuluy metik eta pucuk eueuh diturihkeun kana eta orai.
Duh geningan Nyai maneh teh jika dihakan ku orai kieu. Bari cerik eta lanceukna teh yang cerikan adina. Anu satuluyna eta dikaluarkeun tina beuteung orai teh bari jeung diberesihan bari dicerik jeung cerikan tuluy jadi lanceukna. Digulang gaper geus teu empes-empes atuh oge oraina oge pae. Anu satuluyna eta adina teh geus meurang meresihan dibawa bali ka imahna ti eta leuweung. Teu tolih kana pupucukan anu meunang ngalaan mah da bakat punyaah ka adi. Tuluyna dibawa ka imah tuluy digolerkeun eta si Nyai teh. Tuluy eta lanceukna nyata si Ujang teh inget kana hihit ditinggal nu jadi indung bapakna. Tuluy we dicokot tina peti diteundeunna teh da kasebut nyaeta hihit ajaib. Anu satuluyna eta hihit teh dikiplikeun ka eta si Nyai. Kiplik-kiplik hihit aing ditinggal ti nini aki. Renyet we atuh lebah sukuna eta budak nyata si Nyai teh ngerenyet atuh ngarasa bunga. Duh Nyai geningan masih hirup maneh teh. Kiplik-kiplik hihit aing ditinggal ti nini aki. Renyet deui atuh lebah tuurna ngerenyet. Anu satuluyna ngawi deui. Kiplik-kiplik hihit aing ditinggal ti nini aki. Atuh perenyet kabeh cingkara renyet. Duh nyah teuing geus untung hirup kene. Bari di galentoran eta ku lanceukna. Brai weh beunta eta teu jadi adina teh. Syukur geuning Nyai masih hirup kene. Ti cag ayeuna mah akang moal ninggalkeun Nyai sorangan. Hampura Nyai. Atuh nya kitulah dina masalah dongengnya rupina mungkin kadinya atuh minangka sama eta carita disebut teh judulna nyaeta hihit ajaib. Rupina kalinya wecagnya insyaallah kawitan tetepang deui dina acara dongeng anu judul anu sanesna kitu nya. Mugi-mugi atuh ya dongeng teh sing ngajantenkeun pangbeumbeuran kana mana panghibur kana cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.